dimimitian ku Syria kacau na luar biasa, Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama, mulai ka dieu ka ASEAN. Ya, mulai tuh Cikupan. Itulah Indonesia terus kacau mantak pemimpinnya mal nu baragus nu garoreng anu loyal terhadap Amerika. Geus dikitukeun bae. Urang satu sisi hayang memperjuangkan, satu sisi ingat ke hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun teu acak-acakan. Jeung moal turun-turun atuh Mahdi teh. Mantak satu sisi urang menggebu hayang memperjuangkan, satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Engke bakal didominasi di Indonesia, khususnya umumnya di dunia ku kafir. Dominasinya kumaha? Satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja, satu masjid, satu gereja. Urang inget beka omongan nini urang baheula. Siage mah. Hiji masjid, hiji gareja ceknyana. Hiji masjid, hiji gareja. Ira eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ikir cerita teori-teori zohir, tapi kapan ari ahli Allah malain kitu. Urang menyatakan ahli Allah batu lain deui. Lantaran di dunia perkumpulan wali teh di Lubnan, Libanon, Israel berarti. Palestina. Lamun di Mesir eta teh perkumpulan wali Ashaib. Lamun di Syria perkumpulan wali Nujaba. Kapan aya negara perkumpulanana Nujaba Eropa Ashaib? Eta teh negara-negara mana perkumpulanana? Ketika endeu ka Lubnan, ka Gunung Lubnan. Eta teh singgah heula di Syria para Nujaba, di Mesir para Ashaib, di Yaman para dan lain-lain sebagainya. Ya, tak eta singgah heula ke Kakarak, geus di waktu nu ditangtukeun, berangkatlah ke Gunung Lubnan. Di dinya manehanana naon dibicarakeun ku para aulia-aulia Allah. Apakah nya geus aya izin ti Gusti Allah ngabantu perang? Apakah encan aya dalam rangka ngabantuna kudu kumaha? Inya nama selalu komunikasi jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang mau nyaritakeun dunia kewalian kos kitu, besi ente daftar hayu. Ke dibere ku naon karangga kartu nama. Nah ieu kartu nama kewalian tas ya dibere. Ngan ke lapor ke mana ka Usada Insani. Edan nih mah budak ya. Jadi dunia kewalian teh kos kitu. Geus perkumpulanana di Gunung Lubnan, engke di negara-negara teh paranti perkumpulan Nujaba di Syria, Ashaib di Mesir, Eropa di Yaman, terus lain kumanta ku urang osok di hadiahan. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rijalal Ghaib, assalamualaikum ya Nuqaba, assalamualaikum Nujaba ya Eropa Ashaib eta. Kemudian Abdal Autad eta ngabogaan tempat di negara tertentu. Nah gitulah warige lamun kurang dicaritakeun perang Palestina teh modern, senjata nu sangat sederhana tetapi loba korban nu luar biasa di Israel ge sarua bae. Encan anu salalatres jeung nu araredan. Tapi engke dibuktikeun mah ku Gusti Allah terakhir Mahdi. Jadi urang kuari carita segala khalifah, carita segala gitu pemimpin Islam boleh-boleh sajalah, tetapi moal terjadi nu bakal terjadi mah engke pemimpin terakhir Mahdi. Iraha engke kapan Mekah dilegaan, Madinah dilegaan, idinya bakalna engke aya jelema antara maqam baina rukni wal maqam, nyana salat bae dinya teu eureun-eureun salat bae. Allahu akbar. Allahu akbar. Asal salam Allahu akbar.
ciri nages di bejaan hiji irungna mancung kedua buukna kos Kangjeng Nabi turun Kangjeng Nabi ngaranna Ahmad bin Abdullah dimahdikeun ku Kangjeng Nabi ieu nangke aya hunungan di dia di pipina teh jadi moal keliru geus di bejaan tanda-tandana besi di lemur ente aya nu hunungan iya Mahdi gantung ya gah Mahdi ke make bajuna 2 lapis abaya teh baju gubah cuman belah hareup nu hiji jerona putih nu hiji di luarna hidung gagah kemudian make udang-udang sanggeus udang-udang make kurung ka dieu make 3 sorbana ieu ge nu di lembur sok make 3 teh eta mah di eta sehingga ada mah di eta jadi geus geus dibejaan ku Kangjeng Nabi melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi nu sok macaan hadis mah mentak engke henteu kaget, henteu aneh, henteu keliru jaga si bejaan ku Kangjeng Nabi salat be Allahu Akbar. Teu mailu ka sasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salat sementara di negara-negara geus kacau. Di mimitian ku Syria kacau na luar biasa, Palestina, Irak, Iran, Mesir, Yordan, kabeh, Yaman, Turki, Maroko bakal kalut gede moal eureun-eureun. Lantaran geus berbau-bau agama mulai ka dieu ka ASEAN ya mulai tuh Cikupan etalah Indonesia terus kacau mantak pemimpinna moal nu baragus nu garoreng anu loyal terhadap Amerika geus dikitukeun bae urang satu sisi hayang memperjuangkeun satu sisi ingat ka hadis Kangjeng Nabi moal terjadi kiamat atuh lamun teu acak-acakan yang mal turun-turun atau Mahdi teh mantak satu sisi orang menggebuh yang memperjuangkan satu sisi geus aya tulisanana ti Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah engke bakal didominasi di Indonesia khususnya umumna di dunia ku kafir dominasina kumaha satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu gereja urang inget beka omongan nini urang baheula siage mah hiji masjid hiji gareja ceknya na hiji masjid hiji gareja iraha eta mah engke di mana-mana tahu geus buleud eta ngomong kos ngalagaan kuari tahu baruleud masyaallah karim ngomong asal lalagaan biasa jago nya mah tahu buleud ya Allah di pasar Kemis tahu buleud mimiti nyaho kula di Bandung jeung di Garut diperhatikeun eta si naon nu baruleud ente bae lu tadi naon barang di tengah-tengah tenan coba beli keur mah lapar meureun bari di dahar ge ieu rada inget ka omongan emak Ilot baheula masyaallah ieu emak kolot baheula ngomong teu salah ira eta mah terjadi kakacauan teh ke cenah mimitina tahu buleud ja ieu berarti tukang tahu bolon ya bulan bebeneran eta emak Gusti Allah Karim ajun naon deui mak engke di mana-mana lalaki jeung awewe sapake pakaianana kuari pisan mana deui naon deui mak di mana-mana sawah pelakna pelak listrik wanya mah sawah dipelakan ieu engke mah nu melak pare listrik ja heueuh kuari wetan sawetan listrik malulu kulon sakulon listrik malulu atuh dek pelakan sawah kumaha aja imah malulu dek pelakan pare kumaha aja mal bisa beak bener engke mah jelema dagang ge dagang imah mah dagang imah sih kumaha mah dipapanggol lo ngomong deh mah ada dagang imah bae jelema orang lembur ge dagang imah aju urang meuli imah ge babari janu dagang na loba hayang gonta-ganti imah bisa nya mah engke mah kos kitu tadi akhir tah lamun geus kos kitu bakalna mulai gereja masjid gereja masjid gereja masjid kuari lamun diomongkeun mah ngeri kula mah kepemimpinan nu yeungan mudah-mudahan ulah terjadi lamun dibukakeun jejerona mantak muringkak bulu mantak para kiai, para habaib, nurada di berenya mah. Ngan tetap ngadoa jeung mulai pertahanan. Tapi wallah mah jabonganna
Oscar itu dengan siak. Aku mau ngomong tuh. Jangan ngaji osok ngaji, tapi pan tuh nanya hanya kepentingan. Kurang enten dulu Kiai anu Habib anu Kiai anu Habib anu kok bangun menggebu amat aya naon sih? Henteu kitu kunaon? Mentak ge cilaka. Mun moal waka dibejakeun jeroanana heula. Kuari keur meujeuhna kumaha pertahanan-pertahananna. Ieu endek mengarah ka omongan emak-emak kolot. Aduh, kumaha lamun aya pembatasan. Cara di Yordan, cara di Mesir, cara di Syria. Pembatasan tentang agama. Karena mayoritas atuh otomatis kan marudah hudang urang aya pembatasan di agama urang tetap hudang kajen kukumaha ge. Sementara itu kan Amerika otomatis ngadu ribut kan. Ribut. Wow, kalut gede. Dunia engke bakal engke memeh Mahdi. Jadi raja lah Amerika teh di mana-mana teh. Adidaya, adikuasa. Nges sok lama kabeh ge di bawah pimpinan nyana kabeh. Wabeh diangkut ke Amerika. Urang mun nyaritakeun tentang hasil bumi Indonesia ge pohara. Di Indonesia teh mun hayang nyaho mah poharanya sakayana. Kekayaan Indonesia per tahun teh 1.200.000.000. 1.200 triliun salah setahun. 1.200 triliun coba eta. Mun dipake meuli baso. Triliun sadaun di telit lalagaan Indonesia teh. Emang kumaha gitu. Tadi mantek engap ge urang engap napas beul lamun dipake ngabangun bangsa, masyaallah karim. Encan ya sababaraha dan lain sebagainya geus teu kudu dicaritakeun. Ente leuwih nyaho sabenerna mah atawa leuwih teu nyaho. Kekayaan dunia. Urang tinggal nitipkeun harapan ka seseorang. Harapan tinggal harapan kandas. Geus ditulis ti Gusti Allah titis tulis seperti itu. Kajeun geus. Ya kadituna ge emang ma min zamanin illa ba'dahu sarrun ba'dahu. Ngan tetep urang ulah tinggal ai berjuang mah terus bae sanajan sarrun ge kewajiban urang mah memperjuangkeun. Menang jeung elehna mah lain urusan urang. Allah nu nangtukeun ngan urang boga ganjaran berjuang. Modal kuari ngaji bae deuk diparake henteu pokona mah. Kredit haram, bunga bank haram, dek diparake dek henteu. Mabok haram, zina haram, dek diparake dek henteu. Engke ge atuh aya hitung-hitunganna ieu di akhirat. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Nah, ieu carita kalut. Nah, ieu bakal nangke di Indonesia kalut, di Thailand kalut, Malaysia kalut, bae dunia kalut. Teu kuat pemimpin Islam lantaran loba nu dibunuh. Menta ke negara Arab. Kedutaan Arab supaya mohon ke pemerintahan Arab dibuka lebar-lebar untuk tinggal di situ lantaran geus teu kuat di negarana masing-masing. Itulah caritaan Kangjeng Nabi. Geus dicaritakeun lantak ulah aneh. Nah, di dinya lah kedutaan Arab datang ke pemerintahan Arab otomatis dibuka berbondong-bondong ka ditu. Nu boga duit, nu teu boga duit kan teu bisa. Nu teu boga duit teu bisa. Jualin eueuh harta di dia rit ya otomatis ngalawana tembak ya berangkatlah ke Saudi Arabia caricing lah di ditu karena hotel geus pararino ya otomatis dia mesti dijabis di sekitarna karena dunia geus kalut kabeh ge menunggu Mahdi. Mana ieu Mahdi? Mahdina masih di Madinah keneh. Ke di Madinah berangkatlah ke Mekah keur ditaruguan. Mulai muncul ke salat bae lantaran tanda-tanda Mahdi geus dijelaskeun dina hadis engke aya seseorang titurunan Tamimi nyaritakeun hadza Mahdi nyanain mau henteu kula lain Mahdi antamani la teu daekeun ngaku kabeh ku kabehan ulama-ulama dunia daratang kabeh kadinya nyaritakeun negaskeun bahwa ieu Mahdi disumpah
kakaraknya nyebut naam ana mahdi kabeh bi'at jelema ayo bayunahu bi'at wa huwa karyun padahal nya nama tetep embung bae kitu ahli Allah kuari macan puguh can karu geus ngaku mahdi tanda-tandana ge can karuhan mahdi nyaho lain geus mahdi deui masyaallah iyalah bakal jadi khalifah teh kos kitu ta mahdi mulai berangkat pertamanya na ka Syria sebab Syria kacau na luar biasa cuman memehna nya na ka Aqsa heula ke Kangjeng Nabi Isa turun di Masjidil Aqsa jadi nya cek na Kang cek Imam Mahdi tegedam ya Nabi Allah sebab subuh datangna turunna subuh tegedam iya Nabi Allah maju kita jadi imam cek Kangjeng Nabi Isa ente likarabati hadhil ummah kulluhum umarau kumulyana i umat Kangjeng Nabi Muhammad maka kabeh jadi umaro artinya sahabat pemimpin silahkan ba'dukum li ba'din bahasa Kangjeng Nabi Isa maka menceritakan ku Kangjeng Nabi maka tampillah Imam Mahdi jadi imam Kangjeng Nabi Isa alaihissalam jadi makmum saat eta kitu bakal Mahdi teh mantak besi engke aya di curug nu ka ku Mahdi pencet si ada kayak ayah si Mahdi dipejit ku sia disedekeun aing cerita ku Kiai Uci blon teh budak bareng Mahdi tukang lauk bandeng tah mah nah si ade Mahdi asli tau kos gitu jadi kalau teh lamun mentek urang satu sisi terus bae berjuang di sisi lain urang geus nyaho informasi di afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi berjuang mah terus ulah eureun terus bae engke masjid di Beleuman setelah ayat satu gereja satu masjid satu gereja satu masjid satu musola satu gereja terus masjid dibongkaran dibeli ketika orang terus berontak Amerika kan dajjal teh terus guys ternyata resa terus gitulah dimulayan seperti itu satu sisi orang ngeri satu sisi udah kumaha deui Kangjeng Nabi geus kos itu nyaritan kudu kumaha tuh Kangjeng Nabi terus bae zohirina alal haq ente maut jadi syahid ulah sieun geus mantak memeh perang kuari ganti ngaran Muhammad syahid perang henteu di akhirat ka neraka aduh jorek asepan ke woi si syahid ka neraka manya syahid ka neraka orang ngaranna doang jababaturan masih Predi kadinya main cimplong ya, sekelumit tentang Mahdi sekelumit tentang kejadian-kejadian mun kurang dibukaan syarah-syarah tafsir dina syarah Bukhari kadang-kadang orang jadi sedih kadang-kadang orang jadi semangat kadang-kadang orang jadi frustasi nah ingan geus moal dagang lah deuk naon tuh sararieun cek jangan teh pamajikan kumaha nya na bae penting mah nang karak bos itu nggak biayaan bu nah iyalah di akhir zaman jadi urang ulah kaget ulah sieun Palestina moal eureun perangna Mesir terus gontok-gontokanana Syria terus bahkan bakal ditambah Yaman bakal ditambah Yordania bakal ditambah Maroko Turki dan terus ka dieu ka urang ketika pemimpin nu terpilih nanti pemimpin-pemimpin anu teu berbau agama diunggal negara kitu bae urang lamun nyaritakeun Mesir waduh pabelit jasa urang mun nyaritakeun Syria ku ari pabelit lantaran naon lantaran Amerika geus nyusup ka jero ka tubuh kepemerintahan Syria iyalah nu kudu jadi lantaran di ditu mah Sunni dimodif ku Amerika teh supaya seperti jelema Suni padahal di jerona horenganan kaum inkari katipu kan masyarakat jadi ieu hese nebakna kuari teh hese nebakna mata kuari timbullah ISIS buatan Amerika urang hese nebak deui bae hese nebak satu sisi buatan Amerika dikelola tapi nyana terus naon gitu menghadapi Amerika Islam ge dibantai ieu si kumaha maksudna sedengkeun nya tujuanna teh deuk jadi khalifah hayang jadi khalifah ujung-ujungna deuk kabongkar Baitullah
kapan urang geus dicaritakeun Baitullah teh bakal dibongkar memang urang geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi ketika Baitullah lenyap dibongkar ieu urang tawaf diurut Baitullah bae sarua bae di dinya Baitullah na tetep aja lain ka Baitullah ka Allah geus dicaritakeun pan kitu anana kalut gede bakal Masya Allah kan untung nu karolot kunaon ge moal kebeli moal nyaho nya namanya kuku mah komo nu geus bengek mah nya kolotnya bengek tah ieu keur carita alat manual manjani alat perang ieu teh model kitu bandring jepretan tek ditangtungkeun tadi make karet di dieuna aya kulit ditarik mungkin kulimaan atau ku 10-an di diteundeun batu tarik blue datang kan mungkin batu mungkin bom tuh ieu keur carita zaman baheula kuari mah kapan bisa 2 kilometer tembak sniper buatan Iran dipergunakan ku orang Palestina di jelema keur nangtung bae kieu tembak cek goler di mana cenah ieu periksa ternyata sniper keur beujeuhna kikian goler deui weh pun goler di mana ieu jana kan deuk lulungan ge kaget sieun lalumpatan iyalah kos gitu dan lain sebagai dalam mun dicaritakeun mah kemutakhiran Amerika nubi bawa ku Israel atuh geus teu kudu dicaritakeun tetapi Palestina ge ngabogaan senjata anu luar biasa iyalah naon kitu ngaranna keistimewaan orang Islam jeung loba nu aneh-aneh ngan engke ketika Mahdi berangkat kumaha bisa menang Jibril dihareup Mikail di tukang asal geus gade Jibril we urang geus tenang asal perasaan tenang Masya Allah bimugaddamitihi Jibril tupisakaihi Mikail tukang diharap malaikat Jibril di tukang malaikat Mikail berangkatnya nak wabeh para aulia Allah nu aya di Syria nu aya di Mesir geus perkumpulan nu Jaba Eropa Asoib Rijalul Gaib wabeh kumpul di Lubnan menyambut kedatangan Mahdi. Sagesta Mahdi datang, sambutlah ku para aulia Allah, beatlah para aulia Allah di dinya. Sal kenal leungeun Imam Mahdi beda tembak ngembul. Tanginaheun asana kadenge kan hate. Jantung tenang perasaan. Asal geus sasalaman jeung Imam Mahdi, geus pokona mah moal teurak ditembak. Aduh. Masya Allah. Coba ku ada sasalaman jeung Haji Pendi. Modar di dinya. Cuma dia. Masya Allah. Tah, hebatnya pemimpin lamun geus diturunkeun ku Gusti Allah, dek dibere kemenangan seperti gitu. Ya otomatis gagah tuh. Hanya nyana nu ngabeakna para aulia-aulia Allah nu tadi. Anu aya di Gunung Lubnan, memang eta nu diparentah ku Gusti Allah. Para aktob kutubul aulia, nujaba, uropa, aswaib dan lain sebagainya. Rijalul gaib berangkat acak-acakan Syria. Artina orang kafirna maju kuari ka Israel digempur terus maju terus ke Mesir kitu kene kafir kucar kacir terus ke Eropa ka dieu terus ke Australia terus dunia beak kabeh kafirna mulai khalifah nampak Mahdi geus unu menge kabar kafir biasa kadang aya kafir sinten enggak, diome, engke mah diome. Hanya. Engkau apa di sini? Hanya. Kuarinya na ngome urang, engke diome ku urang. Jakarta diome ku singkoh. Di kumaha coba ayo di kumaha deui. Geus kos kitu kaayaanana nyanggakeun ka Gusti Allah ngan tetep keur mujeuhna alot kuari. Mata kurang mengansa kadar manusia anu lemah nu dhaif. Di urusan politik jeung perekonomian mah urang mah teu kabita asal ulah diganggu agama bae. Kan sakitu urang mah. Yang politik urang mah jadi partai henteu di organisasi henteu.
Dina di organisasi aja orang mah teu becus. Di partai dengan seukur hayang ngelolohanana duitna doang jangan terek ngabebener negara. Itu keneh dan lain sebagainya. Tapi agama mentak cek Kangjeng Nabi doa nu paling istimewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Kanjeng Nabi Gusti ulah ngajadikeun musibah kaula dina agama. Allahumma la taj'al musibatana li ummati fi dinina. Gusti ulah ngajadikeun musibah nu gede ka umat kaula tentang agama. Kanjeng Nabi teh geus kos kitu berarti indikator di indikasina geus aya berarti engke di akhir mah musibah nu paling gede agama. Geus mun Kanjeng Nabi ngomong kitu ngadoa kitu eta tertanda kinaya di akhir deleukeun musibah-musibah agama. Bener bae. Geus teu katahanan ku urang. Miti negara dicoplok-coplokkeun khalifahna. Geus eueuh khalifah mah kapan demokrasi asal geus demokrasi bae kan teu make Al-Qur'an. Nagara geus teu make Al-Qur'an kecuali manusia-manusiana. Tinggal manusia nu dibabad. Lantak di Palestina teh geus lain peperangan tah geus biadab atuh ka orok-orok atuh dibunuh. Dek geus. Nah, ieu geus kos kitu kaayaanana keur carita keganasanana tapi kan Kangjeng Nabi geus carita nu mentak urang mah tinggal la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mual turun Mahdi lamun teu acak-acakan ke Mahdi dibantu ku para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mentak kuari teh urang lamun ningali para pi aulieun pi walieun hese. Pi walieun teh hese tetep aya ngan hese. Naon nu matak hesena hiji jelema nu ngasingkeun diri tina halayak rame geus eueuh. Kedua, panuali mah kudu pinter aya nu ngasingkeun diri ka teu mondok, tama lain dek jadi wali, sieun ka hansip. Eta mengasingkeun diri ngaranna lain dek ka Allah. Ieu keur carita piwalieunana secara mata zahir hese, tapi Allah mah atuh mudah dek ngajadikeun wali seseorang di tengah-tengah kahirup pikuk rame nyana bisa kuat bete cinta dunia. Teu gimbir ku makhluk dan lain sebagainya. Tetep bae hiji Al-Qur'anul